Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah urang caritakeun hanya boga dongeng seetik. Baheula aya seorang waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham urut raja, urut tengah-tengah jadi raja nya nama Haju Eureun Suluk, meninggalkan kerajaan Suluk terus ka leuweung ka gunung zikir ka Allah, jadilah waliullah. Mudah-mudahan raja-raja urang kos kitu. Amin kosong sih aing nyaho aing ge. Nah aya Ibrahim bin Adham seorang waliullah mimpi, dalam mimpinya kapanggih jeung wali-wali Allah. Salah sahiji wali Allah guru cek salah sahiji wali, Ibrahim anjeun teh bakal nikah jeung seorang wanita anu ngaran Maimunah, seorang waliyatullah nu aya di negara Himso. Masya Allah hudangnya na, wah itu hudang cek Ibrahim dah geus diberesen ya aing kawin jeung waliyatullah. Mantep diteangan ku Ibrahim bin Adham seorang waliyatullah nu bernama Maimunah. Wali-wali Allah teh lain lalaki bae awe Rubiatul Adawiyah, Rihana, Maimunah, Balkhah, Asiyah. Kemudian urang ningali di kitab-kitab wali-wali Allah, Masya Allah awewe ge horeng loba nu diangkat jadi waliyatullah. Mudah-mudahan pemajikan NTG, mudah-mudahan pemajikan NTG naon sok mimilu bae ke budak teu diajak-ajak nih. Nah ayeuna Ibrahim bin Adham terus neangan lain sampai 2 poe. Setelah sampai ke Himso nanya, apakah di dia aya ngaran Maimunah? Aya. Di mana? Deuk naon sih cenah nanyakeun Maimunah, wanita gila. Dia adalah wanita edan. Di mana coba kajian edannya? Tuh di Jabalah. Kampung aya satu kampung Jabalah, Baghdad. Datanglah ke Jabalah, nanya, aya waliyatullah, aya Maimunah. Deuk naon nanyakeun Maimunah? Henteu, ieu mah mana bae? Maimunah batu lantaran nama edan, gila, majnunah. Kami diusir titah ngangon embe bae, diburuhan unggal poe teh keuna ngangon embe bae lantaran lamun aya di lembur riweuh. Mun keur salat jelema digoda, lamun keur digawe digoda, geus pokona mah nyana mun godaan jelema bae. Nu mantak warinya nama titah ngangon embe bae diburuhan teu meunang balik. Kajian cek Ibrahim bin Adham di mana coba? Tuh handapeun gunung. Langsung Ibrahim bin Adham kadinya Maimunahna keur salat. Allah. Assalamualaikum Allah. Assalamualaikum Allah. Cek Ibrahim iraha nya. Pan urang ayo lamun neangan awewe di imah urang, neangan awewe di kota, neangan awe di lembur kuari moal aya urang manggihan awe keur salat moal paling ge keur kieu ye. Edan kene tage. Edan beneran. Atuh kuat beujeuh da awe lagi edan geus salaki lagi edan. Atuh edan kene. Ibrahim bin Adham tetep gadaguan setelah lila kalat nyana ngaharep encan tak
taruh tapi geus balik Ibrahim ya Allah nyahun ka aing mana ngimpi di impian anak eta titah kawin jeung kaula kan lain di dunia di sorga ke inget maneh ya Allah cak Ibrahim bilang kakarak manggi aing Allah kos kieu ternyata wanita hitam keturunan Ethiopia dua tapi ketajaman akalna Masya Allah ketajaman otakna ketajaman pikiran anak melebihi segala-galana encan taruh geus apalun enggeus cek Maimunah geura indit ke di sorga urang bakal babarengan cek Ibrahim kula mandek nanyakeun kieu bae anjeun ieu di dieu dititah ngangon haju di buruhan kemudian itu embe na kok diantep didinya kula nu aneh aya embe aya serigala aya macan ku eta henteu daek gadahar embe kula mandek nanyakeun teh eta behera Ibrahim maneh mah jadi sampah dunia ternyata ku batur diwalikeun ge aduh cak Ibrahim aing ku batur geus diwalikeun tapi ku Allah ieu aing can naon embe nu Allah serigala nu Allah macan nu Allah pula nu Allah atuh mantak naon bebeja kanu bogana ya Allah ya Rabbi kula teh diburuhan amankeun teh embe amankeun teh mau amankeun teh serigala kenal layut mantak naon kula mah salat bae di dieu tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim bah cek Ibrahim kakarak manggi aing mah kos kieu cek nya aing mantep ya kawin di surga jeung nya ieu ya Allah ya Rabb langsung Ibrahim bebeja kula mendek ngaguru bae ka neng teu bisa Ibrahim maneh mah ku batur diwalikeun teh cek kula mencana naon sebabna masih keneh resep dahar kos urang we kieu kan ada gondahar sebenarnya masih keneh resep minum masih keneh resep kana dunia dah masih keneh resep kos kitu becan jadi jelema ka jenting sasaha Allah karim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim taqarrub ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti Allah penting teh jadikeun kumaneh lebaran ketika orang penting teh indah berdua indah duaan jeung Gusti Allah didekeutan jeung Gusti Allah tanpa aya hahalang sejen pohokeun segala rupa nah di mana jelema geus boga tawakal ka Gusti Allah Allah bakal bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain dibaca dina lisan geus lamun geus karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah nanya hayang kumaha anjeun Maimunah amankeun embebe sebab kula diburuhan sakitu bae embe ngahiji jeung mau jeung serigala henteu ribut lain mantak waliullah lamun encan bisa ngahiji jeung hewan encan hebat lamun geus bisa ngobrol jeung embe geus bisa ngobrol jeung sapi eta wali mantak ka dieu mah mawa embe batur bae lain ngobrol maling teh mah ayeuna yes waliullah teh ngobrol mantak jeung reungit ngobrol jeung cak-cak ngobrol jeung toke ngobrol aing ngobrol jeung papabana manusia mah biasa tapi jeung hewan sakumaha junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung domba ngobrol jeung onta ngobrol jeung mau ngobrol ya Allah ya Rabb jeung batu salam batu berarti ngobrol jeung Kangjeng jeung tatangkalan ngobrol Kangjeng Nabi Masya Allah karim cek Kangjeng Nabi lamun kaula henteu bakal ngelehkeun Nabi Allah Sulaiman anu geus disumpah bahwa moal aya di dunia model Kangjeng Nabi Sulaiman niscaya kula bakal ngobrol jeung segala rupa makhluk Allah cuman karena menghargai Kangjeng Nabi Sulaiman kula henteu maka wali-wali Allah
masih kene aya nu ngobrol jeung hewan salah sahijina ieu hampura karena nyanang mukakeun silsilah kula ge mukakeun yang gimana asal jawaban jeung lauk ngobrol jeung laut ngobrol dan selanjutnya maka kukula geus dibejaan setelah selesai karena terlalu banyak gak usah selaman cukup memandang ya cukup memandang saja sebab lamun selaman ya kabeh eureun-eureun jam 8 isuk iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Maimunah seorang wanita anu luar biasa tawakalna. Ibrahim bin Adham akhirna hayang ngaguru supaya boga tawakal teh kumaha. Lepaskeun Ibrahim tina berbagai potongan-potongan. Potongan naon jadi Ibrahim? Potongan dahareun, potongan baju, potongan imah, potongan berbagai potongan-potongan. Tinggalkan. Cukup jang nutupan aurat bae. Karak pasrahkeun ka Gusti Allah. Bisa langsung berbicara dengan Allah eta bahasa wali. Kerenna seperti eta. Habib Umar teu boga nanaon. Ente kapanggih di mana bae pasti seperti ini. Ente kapanggih di Cirebon pasti seperti ini. Ente kapanggih di Banten pasti seperti ini. Ente kapanggih di Jawa Timur pasti seperti ini. Moal aya leuwihna seperti ieu. Kuajin kapanggih ente di Mekah pasti seperti ieu. Ente mere samping ka manehanana dibeleum samping ente mah sebab nyahuan ti bupati anti. Sekedar tahu saja malam ini kita dihadiri oleh salah satu zuriat Kangjeng yang luar biasa ya. Saya betapa akrab dengan beliau, dengan Habib Lutfi, karena beliau pun akrab dengan saya. Keakraban itu bisa dibuat-buat, ada sesuatu yang membuat akrab seperti orang cinta ke hiji awet itu bisa dibuat-buat. Wajan kuku bahagia, walaupun hitam engkau adalah tumpuanku. Syadehen. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya Ibrahim bin Adham boga ilmu ti tukang ngangon embe sekaligus seorang wanita gila, tetapi ternyata gilana adalah gila Allah. Manehana edan Allah. Jelema loba nu edan, jelema kuari garedan, kukula di deuleu wajah-wajahna wajah edan kabeh. Iya aredan kabeh, raja edan si eta. Tapi gila Allah yang sulit, baik itu dari kalangan ulama maupun pengusaha ataupun petani atau pedagang, kita harus bisa melihat dari pandangan matanya orang yang gila Tuhan lain daripada yang lain. Maka cek Maimunah Ibrahim, di dunia kita berpisah, kelak di surga kita akan menjadi bersama-sama, saya akan menjadi istrimu. Sebelum engkau mimpi, saya sudah beritahu oleh Allah bahwa saya akan mendapatkan seorang laki-laki waliullah yang namanya Ibrahim bin Adham. Ternyata engkau udah nyamperin duluan. Hebat waliatullah ge lalagaan sarua. Wali mah nu serius sampai Gus Dur selama hirupna terus-terusan lalagaan bae, henteu pernah serius. Urang lamun ngobrol jeung Habib Lutfi emang teu lalagaan bae, nu mah kula sok seserian bae eta teh lalagaan. Ngobrol jeung ieu emang serius kita tadi. Teu serius. Udah serius wali Allah mah udah serius. Anu sok serius-serius mah eta mah bangsa wali kota. Sekedar intermezzo. Cik Maimunah Ibrahim dek nanya naon dia aja. Eta kecerdasan hati kula encan ge taruh kogis nyaho bahwa kula Ibrahim satu. Kedua, eta hewan-hewan kok bisa ditaklukkan gitu.
dengarkan baik-baik. Hati orang-orang ma'rifat bisa melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata-mata orang biasa yang biasa melihat. Amal-amal orang biasa bisa dicatat oleh malaikat karena mereka ada di dalam syariat. Tetapi para kekasih Allah, lisannya tanpa dicatat oleh malaikat, hanya Allah yang tahu. Kelihatannya cumplang-campling, kelihatannya tidur, besi adik ulah harenges bae ulah dikukumahakeun. Eta mah lain wali keur merenung. Itu ya, lisan ahli Allah terbang langsung ke Allah tanpa dicatat oleh malaikat. Sulit malaikat untuk mencatat amal-amal wali-wali Allah karena lisan dan kolbunya selalu ingat kepada Allah. Satu detik, satu menit lupa kepada Allah, menangisi atas kegoblahannya. Gitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, betapa susahnya, betapa sulitnya kajen eta mah bagian-bagian para wali-wali Allah. Urang mah cinta bae ka wali cukup sakumaha tadi cek Habib Ali, Habib Umar, Habib Abdurrahman. Untuk menata ilmu kewalian emang kumaha kitu kudu ninggalkeun pamajikan jeung anak. Urang mah pan kuari hayang jadi wali teh nambah pamajikan. Urang kudu ninggalkeun dunia pan urang mah kuari beli mobil deui. Pan urang mah hayang jadi wali teh kuari bari hayang jadi presiden, merangkap ya presiden, ya gubernur, ya wali. Mana aya? Tidak ada saya. Nah, jadi lain di kolbu dan lain di zohir. Zohir bisa baik beli mobil, zohir bisa baik kawin, zohir bisa baik buat perusahaan, tetapi batinnya tetap ke Allah. Sakubat tadi cek Habib Abdurrahman bukan disuruh miskin. Silakan kanjeng Nabi pemajikannya 9, mantap lamun ente teh nyandung cemen. Lain laki teh maneh Habib nih 3. Deh Habib 4. Habib Umar 4 pemajikanna. Ya. Si mau pakai contoh beta contoh tah. Dasar siapa cemen. Sekedar intermezzo. Seperti adalah ilmu 1, 2, 3. Ibrahim bin Adam ngusap dada, masya Allah karim, ternyata luar biasa. Inilah yang dipersiapkan untuk menjadi istriku di surga. Selamat tinggal wahai Maimunah. Cek Maimunah, silahkan engkau pergi. Tidak akan lama lagi engkau akan meninggalkan dunia dan aku pun akan meninggalkan dunia. Sama-sama roh kita menghadap Allah dan tidak akan lama lagi kita akan masuk surga. Kita nama ngenahan ngomong gitunya. Surga teh kok saya dihareupeunana. Pan ente mah lamun ngomong misalnya ke Haji Pendi, Haji tereh pae kula ge tereh pae. Mudah-mudahan urang engke di surga. Di mana rumusna? Atuh rumusna eueuh. Mama jang pi surgaeuna mana? Tadi kan bisa ceritakan salat kudu bener sih eta. Zakat kudu jelas, Aisyah eta kadangnya nggak zakat. Ye, atuh pati tahajud kudu bener. Aisyah eta pernah tahajud tante. Mana rumus masuk surga? Itu baru salah satu wanita yang bernama Maimunah. Belum lagi guru Siti Rubatul Adawiyah. Ya Allah ya Rabb. Itu jadi waliatullah Rubatul Adawiyah tanpa guru. Guruna wanita deh. Wara awewe anu dijadikan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di Indonesia ulah dikira loba waliatullah. Hati-hati besi ente di jalan kepanggih jeung awewe anu cumplang-campling. Iya ya sama ya. Bawa ku ente pandian datang ka imah sesurian bae ka dulu. Siapa edan beneran. Sekedar hiburan, cerita tentang para solihin, cerita tentang para wali-wali Allah. Terbuka hati orang, sajabat diceritakan kekasih Allah, perjalanan untuk mencapai tawakal Allah ternyata lain sembarangan. Seperti etalah
seorang wali. Mun diceritakan tentang Tuan Abdul Qadir, tentang Imam gitu Syekh Athaillah nu tadi Abdul Salam Al-Masyis kula geus pernah kan ka ditu jeung rombongan dibere hujan sebab manehana namakan mandi bae lamun deuk ka makamna teh lamun jelema deuk ka makamnya teh dibere hujan berarti jelemana keureuh. Itulah kabagola Syekhuna Habib Lutfi, pasti hujan ketika seseorang akan mendatangi Syekh Masyis kemudian tidak hujan, Syekh Masyisnya tidak menerima. Tetapi ketika dihujani, lain lalagaan hujan lebat luar biasa, lain sekedar hujan teman eta mah geus hujannya badai. Telepon langsung ke Habib Lutfi, lanjut cek Habib Lutfi, ada dia di sana sedang menunggu. Ya Allah ya Rabb, berangkat dengan hujan. Haji Pendi mah teu datang, itu diterimanya nama kan itu ayah sarombongan anu teu datang ka ditu si eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teka rasa urang nyaritakeun para waliatullah, para wali-wali Allah. Insyaallah urang lanjut di lain kesempatan. Ieu mah hanya carita malam ieu naon haul ibunda tercinta sekaligus caritakeun wanita waliatullah. Masih loba keneh nu bakal diceritakan wanita-wanita yang diangkat menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sulit jelas, susah pasti, tetapi cukup wa adna nasib at-taslimu li ahli wa tasdiqu li ahli. Pasrah ngabenerkeun urang bakal dihijikeun jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ngahiji jeung para kekasih Allah, jeung para wali Allah, jeung para solihin, jeung para syuhada, jeung para nabiyin wal mursalin, leuwih-leuwih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan untuk makan di setiap rumah telah disiapkan, ya, terutama di sini dan di rumah saya. Dipersilahkan untuk masing-masing ke setiap rumah telah disediakan. Sekali deui amanat, tidak usah selaman, cukup memandang saja. Sebab naon? Sebab beliau capek, beliau sudah tua umurnya. Beliau itu sudah berapa Habib umur berapa? Ya. Lupa. Iya. Tuh, jangan mah ditanya lupa umur. Gak usah tahu ente. Umur saya lupa cek yang. Kula lagi nanya, Habib namanya siapa? Lupa saya. Waktu kenal pertama kali jeung kula, Habib marganya apa sih? Al-Hadad Al-Rasyid. Enggak ada marga saya. Ya udah Habib dah duduk aja dah. Itu jana pertama kali jeung kula ngobrol masih inget Pak. Enggak usah pakai marga-marga. Habib enggak hilang Habibnya tanpa dikasih tahu marganya. Bener oke sih. Daripada Habib pakai marga kemudian enggak jadi kekasih Allah, buat apa? Jadi jual ceramah baiknya nak. Enggak usah Habib, enggak usah enggak ada marganya dah. Ya udah Habib. Iya kakarak bener jelema ya bae. Sampai ayeuna akrab terus, masya Allah. Banyak mutiara-mutiara yang saya serap dari beliau ketika ngobrol. Sama dengan Habib Lutfi dan Habib-Habib yang lainnya, tetapi ini sangat istimewa. Urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah. Dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip. Aya sip 2 nya ge sarua. Oh, malaikat peting, malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting. Ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin. Malaikat pencatat. Ta eta malaikat pencatat teh ya moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3. Hiji ketika urang junub. Ketika orang junub, malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan orang. Sebab kaambeuna hangru awak orang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu, urang gak masalah. Tuduh abeh malaikat tetep
aya di urang. Nomor kedua ketika goib, ketika orang ngisi malaikat embungeun cek aing membungkan tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar kalamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu. Embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah. Wah, beres eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi. Tuh kan. Ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana. Wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro neuk ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tah ieu keur carita babawaan di dunia bae di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh ai ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa ka eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa ku sorangan lah eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu
abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi, tapi dikuasai ku nyana zalim. Perhitungkeun malaikat, perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang calana golok geus aya di bibir abdi. Jawara jana mah kuari jajawaran, hai siap pokona mah. Tanah abdi, ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha. Waduh ieu mah kadzaliman ieu. Geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi, haji kakak dicokot ku adi, jazolim kanu teh 1 hektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa. Di mana 5 juta? Ngomong lah 5 juta baheulana. Tuh kan. Wah, dicokotan kabeh tinggal kakana bae. Atuh beak ieu mah. Beak itu kabeh. Bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh. Nah, lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana. Kabagusan gajaran kakak cokot ka adi, yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh. Ieu bae. Ya, naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana. Geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa, muflis ngaranna. Cek Kangjeng Nabi manil muflis anu muflis, nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim. Jah, naon kitu ngaranna dosa nu zolim dibikeun ka nyana. Yes, tinggal nyana nu ka neraka, tinggal ieu bae ngeunaheun si adina. Ai surat. Dadah kakak sorga. Tinggal kakak bae ngeukeun ka neraka. Tah eta mun carita jeung kakak, carita jeung tetangga, carita jeung dulu. Mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur. Hah, asal bisa mawana bae sia. Di akhirat sia ku aing. Geus beres. Nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur. Tinggal urang mah hak bae. Laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong. Ka kiai bae geus, ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae tuh ngenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat. Nah, engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3. Beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak. Jeung kumaha ge milu nonton. Ya, posan hendak lompat ka mana? Ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu. Ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesaikeun hiji ge angel. Lantaran nu dipaling nu dipaling motorna, nu dipaling mobilna, anu dipaling taneuhna. Wa anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel, da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu. Masyaallah neuk teu kebal kumaha. Lila jasa orang geus kakejet mah ngegerahan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong dah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wa beh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum
bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pas ini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep pade mana si Rudin ke mah tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh di pas ini ke itu batur ke pas ini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjakal teu kosia we ki ye kuari si hanjakal baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti di bawah pan wari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana setengah 12 tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catetanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacutkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah nek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae
seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobatkan ku kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudnya emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu Pak kos kita teh kajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu we eta Allah teh dek ngajadikeun Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kok kuari mah lain redup teh gua ledeg jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empot tanah aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem ae aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan iya sih ta asal ku Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu kan Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna ta eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang menyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah endek ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana endek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula nu geus ka dieu hese di ka dieu keula lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan tok wari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluhuna didukung-dukung kitu henteu
NU ngadukung kadi aya kepentingan kajian kukumaha ge aya kepentingan kajian kukumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung kadi aya kepentingan kahijab tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge nementak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkan ke orang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ke Singapura misalnya istirahat gampang tambah kos gitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos gitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ya hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkan urusan duniawi istirahatkan ka Allah kan hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing bata mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari mah egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal
deka restoran mana tinggal deka hotel mana tinggal hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia asan urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jana overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh mah jeung we eta dah satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katuteuseuna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah dideuketkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian naon sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah aku ari yang mah deui cak Allah hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah apaan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh klekah tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deukeut jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge mbah jambrongan ieu macam mah ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya
ieu mobil hadiah ti gubernur kober hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak geus gitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah te allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja akhlifu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua gawan disapeker ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari
mulai salat terhenti bergaul jeung nu leutik teh kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka Jati kan nelayan ditanya kok siapa ka Jati bae sih ngeunangeun aing pelayana pingpingna parutih nu di imah leteng hideung ada geus boa mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah papan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum nggak dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleunan sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewau jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah taat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu perhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia ulah loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae atuh sia naonan tak mah ge bager ka mah abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah
barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere gopuro rahim sorga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq ucap sapa Imam Ja'far Shadiq wujida bil Husain salasun wa salasuna dhanatan dan temu kalawan Sidina Husain apa tetelulan 31 warbaun wa salasuna darbatan dan babatan 30 pukulan ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh yang manhu ing Husain faqala maka ngucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labat inallazi qatalal Husain ing satuhune kang ngabunuh ya ladzi ing Sidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas qala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putranan ke Sa'id yarwi iku ngariwayatkeun ya Ibrahim ing dalam allazi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yaqtuhu Umar ibnu Sa'ad satuhune kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putranan ke Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satune Umar kana iku ana ya Umar iku al-amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabake Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sidin Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atas khair sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betan ke Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhal yahu ingata ayyuhal yahu ingata anda daakeun gitu pamimpin ja Ubaidullah wa Umar ar-raya ing negara Rai
inza para bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain bagana pitil kal khailan ana ikut tetep dalam mengkono jaran wallahu a'lam ta Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetep saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman bagana Sulaiman lan nasaba Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nu nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sayyidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain sengit ambrang-ambrangan pinuh ku getih. Getih teh sengit, ahli Allah maka segitu. Aya waliullah dibunuh di zaman Syahdakob, ngocor getihna teh ngalapad Allah be, Allah. Masyarakat heran, getih ngagambar sorangan Allah. Nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diesiku Allah. Ieu urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih? Meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji. Ngobrol. Nu penting-penting, sare biasa. Aju kok bisa kitu atuh per detik. Alam nangis boga dua. Alam nasut aya alam lahut, pan alam tengah dibagi aya alam nasut, aya alam malakut, aya alam jabarut, aya alam lahut. Urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu. Alam sekupi naik alam apansa. Atuh di bejaan heula nu mentak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dieu alam malakut teh alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur. Neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dia bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat, saumah malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti, teu pernah bae maksiat setik ketika acak urang manusia tapi aya di alam malakut. Urang ge osok ngacapan hari bulan puasa teh nya dzil mulki wal malakut subhana dzil mulki wal malakut subhana dzil mulki wal malakut. Artina sia nya dzil mulki wal malakut sia naon artina dzil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nyaho
Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali. Ada aya alam jamal, aya alam kamal. Sifat Allah nu bakal disorang ku urang. Jalal di mana, kumaha, jamal kumaha, dibaca ku kabehan. Bahkan Muhammadiyah ge maca. Maca jata ti Kangjeng Nabi. Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Aya alam jabarut. Aya di urang mah jabarut teh pabrik. Jabarut. Alam jabarut teh tina jabar, alam pemaksaan Allah. Artina kumaha? Teu boga daya upaya, urang dipaksa ku Allah, lempang asa dipaksa ku Allah, diuk asa dipaksa ku Allah, nangtung asa dipaksa ku Allah, dahar asa dipaksa ku Allah. Atuh eueuh ikhtiar, geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta. Saha eta? Para kutubul aulia. Geus teu boga rasa diri nya mah, mentak leutik dunia ta. Hayang ka Mekah, Mekah dideketkeun, lengkah clek. Jabarut Allah pan. Jabar Allah kan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah deketkeun Mekah tek lengkah tek hayang balik deui cek cenah ka Cikupa di Cikupa dideketkeun ka pasar hayang ka pasar iya di dinya tah loba rambutan Angge datang ka Cikupa, yang ka mana deui cek eta. Atuh abdi mah kumaha Gusti bae, kerteg sia yang ka mana? Hayang ka Bali Gusti. Naon tuh ka Bali? Neuleun nu sataranjang. Ih, ai sia turun deui. Ka alam nasut deui. Atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti. Turun geus di alam Jabarut. Turun ke alam malakut, turun deh ke alam nas. Loba jasa malaika wali nu turun, turun lah. Turun bae teu mamrih, mentak sensitif kewalian. Bisa naik keur lempang, keur diuk, keur ngaji, keur ngobrol, keur sare, keur maca Quran, keur tafakur, angkat, cet. Kaget di alam eta. Tapi teh kabita deui turun deui. Mantak istiqomah ya khairun min alfi kawab. Hese jasa. Sok bae aya santri ngajar ngaji ya, ngajar. Boga santri 20 30 istiqomah nikmatnya nata. Boga kanikmatan kajen kukumaha ge. Isuk-isuk maca riyad. Berang sorogan, sorogan. Sorogan mah kos gitu, Pak. Itu pugu, mun kadang kubat terus ngaji tak naon teh sih. Kos kita mah ngajak teu kartieun. Nikmat tah. Datang ke asar salatnya Allahu Akbar. Eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya. Naik derajat. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Salam. Boleh cicingan. Ieu kan negara urang. Tanggung jawabna kan udah. Atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha. Jadi kepedulian orang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren bae tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kieu. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala. Allahu akbar. Mah sakadar masukan bae balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui gribel we 2 juta. Balik nyana. Gede oge nya. Ji giraha ka dieu deui nya. Mantep oge. Menang seminggu. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus. Rada hangat. Anu tadi natas dohor. Ila manala ila jang pre heula. Kamu 2 juta bawona ya. Berangkat guys. Iya peduli. Jadi orang teh kudu babarengan. Jadi orang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan.
Batu lamun umaro ieu teh jeung ulama tuh bahaya. Pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan umaro doang. Saya gitu bah, kayak ulamaan bareng. Orang-orang tertarik. Geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah. Engke ieu aya putaran ieu nan ngaranna itu kampanye. Geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus. Kayak dijemput geus pokona mah. Pokona geus kakitu bae geus sieum. Oh, naon ieu mah. Penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai. Geus pokona mah. Atuh mangga atuh. Dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa. Paslun. Tawi iki ku si pasol. Ale tetep kuari barang 2 juta aja tuh. Paslun. Utawi iki. Jak santripan heulai malulu. Heran guru urangnya. Golkar tah. Eta teh karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna. Ieu agama teh lamun kitu ngagarelok. Eta teh kos kararitu kabeh ge. Aduh tadi anu lawalu muntazil bapak teh warna itu balaka. Eueuh tak kuari mah gandeng sia geus lah hafalkeun kos gitulah. Cak kiaina keneh gandeng cak kiaina. Terus ngajing soroganna ka ditu we geus. Teu daekeun. Wayati sata sarapan nu teh nu rahur bikin sakang hulu pae. Albawa nu gandeng. Terus teh daekeun gaji amil teh. Dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji, dicabut ku Allah nikmat salat. Aja ku batu orang. Salat teruskannya. Ai mama ka mana? Rapat. Wih, guru urang rapat budak. Aing getek gede kiai rapat getek gas aing. Masyaallah Karim. Kiai rapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati kiai-kiai yang rapat. Ajur-ajuran punya. Tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae. Ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya. Cak kiai teh cak usadat cak kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi. Dia ka sekupi. Masyaallah Karim. Ya sejasa istiqomah tadi cabut tah. Ieu keur carita alam. Keur carita alam tah. Jadi bisa bari dahar tapi zikir. Tapi ulah coba-coba. Ya teh mah lain hayalan. Lain hayalan ke. Dahar. Coba majikan lah. Kak, kok dahar sih gitu amat? Aing luar na dahar aing hate nama zikir. Pan kitu amat jore jak kadeleuna. Sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok kan. Cak pamajikan lah bebeja pan kakula. Ka haji jadi edan kiai. Baru ngaji ka Cilongok edan. Atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut. Ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeuleuna biasa bae. Biasa ngan paling rada cicing bae, paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah. Wayah katatamuan mah biasa, wayah tutulung biasa, wayah ngariung biasa. Henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna. Amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar bae tuh. Cenah eta mah haji eta mah geus di kamar wae. Kunaon tuh? Lain jadi wali jadi kegrogol. Guruan awas nih ade besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lantaran kunaon ieu lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub. Quran teh ngajamin tenang, tentrem. Kok ieu jadi edan? Ditanya, menang guguru ti mana? Menang ti mujarobat cenah teh. Aing budak jadi dukun kana ieu budak.
ulahnya wirid-wirid dan nudina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Quran teh digurukeun mah bahaya komo rekat jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engke na neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain kitu lain kitu lain kitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja engke mah ahli tarekat teh telok maca kitab maca koran ya namang kena kieu terus telok maca kitab majalah komo bangsa nu pingping na kadulu macana eta kos kieu mantep ya cenah ieu eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu tarolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak sing gade ulah ancub-ancub nu kitu engke ge urang saetik-saetik ku ngaji ngadengi ngarenyed sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat-obat keneh urang gitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejat saeutik-eutik acan atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu masyaallah ta eta teh keur carita dunia. Nah iya Ja'far Shadiq Kutubul Aulia oh iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq tak didele silsilahna ku Gus Dur coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah thariqah Utsmaniyah thariqah Tijaniyah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah nih, Ghair Mu'tabarah. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini, salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Dah, jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi ujinan gitu naon ngawujir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna panatan 33 cacagan. Di awakna aya 33 luka. Masya Allah.
warbaun wasalasuna darbatan 34 urut nenggelan. Ya Allah, dianiaya nyeri ente Sina Husain karasa nyeri ente kanyahoan ente na kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri nikmat cek Syekh Ngeunah abah mah hayang hirup deui hayang perang deui hayang dicacat deui ngeunah jasa ieu teh lain nyeri lain ngeunah ku asing ngeunah nikmat ngeunah jasa Masya Allah ngeunah eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan kuari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti urang mah nu ngeunah teh cak letah eta sia dahar ngeunah wah opo mantap urang mah nu kitu ngeunah salat teh ngeunah zikir teh ngeunah maca Quran teh ngeunah aya ngeunah kana sora lain eta tah dibalik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman tah etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah mantak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah mutamar thariqah eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan guer mutabarah ki muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot ki muslim benda kerap nah wujudna wujud hisi eta teh bisa nurunkeun tah jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka kiai muslim benda kerep goer mutabarok naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot aya aturan-aturanana jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe kudu make mahar ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae ngaji amil geus tabat si Aceng mencet embe nya sabaraha kiai atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 gitu naon ceknya na atuh teh mah garong bae beureun kiai aduh aya nu nanya teh ka kula kiai anak teh tamat amil jadi tah mencit embe bener eta keur ieu cenah ngaji Quran tamat mencit embe deui heeh pan loba amat mencit eta naon mancuna oh ngancing teh kos kitu ngancing jadi lamun can dikancing eta teh pabelesat bae lamun geus kancing waktu hebat mantap kancingna gede deui mun embena 5 kancingna gede berarti eta hutangna beuki gede engke eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna pokok jelema muriang aju non gitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui tah mah hayang bakakak bae beureun ge kumaha sia bae tah mah atuh tah kolot baheula ieu geus teu kudu atuh lah aya bisi rugi mah nah waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidi Husain aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji faqala Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidi Husain teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya Wakana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yakulu Umar numayhan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu wa qala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianau kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta para tentarana wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad
saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad na ieu untuk naon menjanjikan ay waliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya orang Mesir wa minal Yaman aya orang Yaman na ieu lah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam bissawab.